Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul lafzu utawi iki iku suci babal tetep ing dalem mertelakeun ngudare kang bangsa lapat. Shadaqatu tatawu ay nafli tegese sunnah. Wa faidatuha lan utawi faidahe shadaqatu tatawu antakuna iku yen ta'ana ya shadaqatu tatawu iku taufiatan nuhun di shadaqatil fardi kado shadaqah fardu in wujidat nakisatan lamun tinemu ya shadaqatil fardu hale kang kurang. Shadaqah sunnah nambalan shadaqah fardu di mana shadaqah fardu aya kakurangan, aya kacacadan. Oko salat sunnah urang teh jang nambalan salat fardu. Dumentek ulah sok bangga ku salat sunnah. Sebab salat sunnah urang di akhirat moal ngawujud. Sebab pakai sordel, jadi begitu orang nanyakeun mana sunnah orang pakai nyordel lantaran nu haji pendi mau bolongna gede jadi teka tambah tetep akhirnya dibelem kabeh itu sordel mah bolongna leutik ya sordel ieu mah bolongna gede teu bisa ditambah dielas teu bisa akhirnya terus jadi rorongsokan dibeli jadi sholat jadi dibeli sarua model nu nyana gitu. Fa dzakaral hadits wa labbuhu an Nabi Hurairah lalu ta'ala fa hadis Nabi Hurairah saking Abi Hurairah ani Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hal gojab kanjeng Nabi lafaz sabatu Sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tawi kang diputuhi ku bakal ngaubuhum ing sabasaba Allah ing dalam aub-aub Allah ing dalam dina keara aub-aub iku mawjud angin aub-aub Allah. 7 golongan manusia nu bakal dipayungan ku Gusti Allah. Ku payung Allah ya ane arash dina poean nu payung kecuali payung Allah. Neangan payung di mana? Pabrik geus balangkrut. Boro-boro di yaumul qiyamah kuari geus balangkrut. Saha nu bakal dipayungan teh hiji al-imam al-adil. RT kang adil. Lurah kang adil. Bupati kang adil. Gubernur kang adil. Presiden kang adil. Lantaran ora ono kang adil maka ora den payungi karena ora den payungi den belas sekaken aduh ya urang Jawa krojo wasyabun nasyafi ibadat rabbih amun kang cukup wasyabin dalam ibadah ing pangeran syab nomor kadua budak nora anu cukup timbul ibadah ka pangeran tiniti budak keneh masuk pesantren eta teh nasya'a fi ibadati rabbih terus mondok beih di pondok mah umur 20 tahun keur mejindar sepulin endahan asripnya paala eta teh kadegena kurang padahal payung Allah ya Allah karim umur 22 karena jahat acak-acakan di perkotaan yang di perkampungan mah tapi santri mah menggeluti Fathul Mu'in ngaji Bukhari ndek kumahan teh di payungan anak ngamantak nomor kedua wasyabun nasyafi ibadat rabbi tulis di sisina yakni santri-santri wa amma budak sekolah pakang den blesekaken ya wong sekolah orang ibadah ge ya langka ya ibadah wong sekolah mah pacaran baik wong santri mah orang pacaran orang laku
Tapi lu jelas mah santri mah teh bakat tungkulnya mah ibadah we ka Allah. Jalan mah salat berjamaah da kumaha teh di payunganana. Ngaji unggal manteu salat. Peuting di mana teh tahajud dihijikeun jam 7 jeung subuh. Atuh mantep ya. Ya kari. Nah, maksudna budak nara anu keur ngejihal leng-lengan. Ngutu masantren leng-lengan atuh tapi budak baik ngaji nahan nafsuna masyaallah karim. Peuting batur ulinnya na ngaringkuk di podok ngaringkukna teh bimakna maca Quran eta teh. Di lembur mah keur acak-acakat nya nama hees makna hees budak santri sarua jeung namatkeun Al-Qur'anul Karim. Nu mantak santri mah tulak maca Quran. Ja hees lagi geus mana maca Quran atuh. Weh santri pokona Pak di akhirat kaget bae nulis santri di payungan ku Gusti Allah. Karak engke kaduhung masyaallah hanjakal aing teh di payungan. Tadi teu masantren baheula. Hanjakal anak aing baheula teu masantren lain mondok, teu masantren. Pondok mah bisi saliru jeung lembur pondok. Di aku bae ku nya. Iyalah budak ngora ibadah ka Gusti Allah ku carang-carangna. Wa rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid lan kapingtuluh wang lanang kang utawa tina rajul iku kang den cumantelkeun kalawan pirang-pirang masjid. Nomor katuluh nu bakal dipayungan ku arsy Allah jaga seorang manusia anu hatena lalaki terutama hatena digantungkeun di masjid. Jelema mah ngalayang ka mana bae hatena ngagantung di masjid. Paeh atuh budak. Jadi maksudna selalu ingat ke masjid. Boga jam teh pakeneulean di deuleu iraha waktu salat, jam teh gunana eta. Ieu mah jam ngangtok bae dina leungeun, aya salat henteu. Eta ngelaknat cek jam teh goblok sia. Aing teh jang parantin nganyahokeun waktu salat dipapake ku sia. Tapi sia henteu jang naon atuh. Nah iyalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Masyaallah karim. Jadi selalu hatena ingat ke masjid. Maksudna ingat ke masjid lain naon salat. Sebab masjid jang salat. Langka jelema nu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Urang mah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil restoran. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil bar. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil kantor. Urang mah nunggal poe qalbuhu mu'allaqun bil kantor. Bil joretun warteg mah qalbuh. Urang sok sapopoe urang coba hate urang ka mana ta'alluqna kitu bae sih. Orang kantor ka kantor. Bih isuk keneh geus kantor. Di imah ge kumaha isuk kantor dan kantor selalu kantor dan kantor. Ieu mah lain pagaweana naon kecuali hatena mu'allaqun bil masajid. Mantak pikiran ngantor tani dagang dan lain sebagainya bil masajid. Sehingga i'tikaf di masjid, ngaji di masjid, salat di masjid, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulani tahabba fillah yajma' bitama'ala wa tafarraqa alaih. Lengkapang bagatong lanang rorokang sili demeni rajulani ing dalam Allah. Narima kuntu halakuntu wa rajulani alaih. Atasya Allah tafarraqa alaih. Karena Allah lan pisah ya rajulani karena Allah. Dua golongan manusia atau dua sosok manusia silih pika cinta di jalan Allah. Selalu kumpul ngaji di jalan Allah, berjamaah di jalan Allah, ruang riung di jalan Allah, pisahna karena Allah, selalu di jalan Allah bakal dipayungan. Cinta anu model kitu bakal dipayungan. Orang lain kumpul di jalan Golkar, pisah di jalan Golkar. Hiji di jalan politik, di jalan ekonomi, di jalan budaya anu di luar budaya Islam.
silih pika cinta di kelompok-kelompok model kos kitu neraka. Ieu di payungan may rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Masyaallah. Cinta itu cinta nu lillah, kumpul lillah, pisah lillah, bareng lillah, selalu lillah. Motif-motif selain daripada Allah. Ya kipodoli ge kumpul di pondok motifna sabaraha deui gara? Bib berapa bib? Habib teh diundangnya datang bae ka pendopo nya nama. Kukurilingan. Tafarraqna li. Wah, bisa-bisa ngelel ya. Rajulun talabatu imratun. Lan kaping 5 ne wong lanang kang nyuprihu ing rajul sapawong wedon. Wadana wa tuman sibin kang andene pangkat jamalun lan alap. Bagala bakal ngucap rajul ini akhafullah. Ing satuna ingsun iku di ingsun ing Allah. Seorang lelaki anu dipikahayang ku awewe, di suratan ku awewe, di SMS ku awewe, bahkan awewe na datang kemudian menyatakan bahwa saya ini ingin digauli lillah, jangan ribo. Tolol tahu awalnya karena saya ini ditinggal oleh suami maka saya sekarang kesepian saya mah karena Allah. Tolol tuh benar segala karena Allah. Awewe na lain awewe anu sakadar awewe jebleh-jebleh gitu lain tapi zatu mansibin boga derajat wa jamalin jeung geulis. Masyaallah. Ih lalaki dirayu ku awewe ngarayu lalaki, lalaki dirayu ku awewe. Bahkan nyana geus diberean bae. Di hareupeun nyana geus guluha galehe, tinggal numpakan doang. Tapi cak nyana, maaf ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. 1001. Ulah-ulah budak ngora. Haji Pendi misalnya. Geus teu daya teu upaya padahal mah. Geus teu daya. Geus teu daya teu upaya misalnya aya awewe ulah nu geulis jasa lah nu biasa bae lah. Nu biasa maksudnya mah nu jajar pasar. Kemudian di hareupeun nyana muka calana muka PH. Haji tolongan abdi kesepian. Cadu kudu ngomong ini akhafullah. Oh berat tersebut ini akhafullah teh berat. Kumaha emang beratna? Ulah-ulah bangkat urang segede Syekh Mansur. Syekh Mansur ya cerita Syekh Mansur deui. Syekh Mansur turun di sumber Zamzam set. Begitu datang ka lautan kapanggih jeung Raja Jin. Ku Raja Jin dihormati tah mampir heula ka nagaranya. Begitu mampir di suguhan, sanes di suguhan ternyata aya awewe geus da luar biasa. Geus. Masyaallah. Akhirnya ditawaran ku Raja Jin, mama bisi mikarep na ieu adalah termasuk putri abdi, mangga kawin. Boho segede Syekh Mansur kutubul aulia kawin di negara jin kawin biasa. Begitu manehanana kawin biasa rumah tangga poho satu ketika poho sampailah 6 bulan ternyata hamil 3 bulan. Jadi berarti 3 bulan kosong 3 bulan isi. Begitu manehna munajat ka Gusti Allah dibere ingat bahwa nyana kawin di negara jin. Masya Allah. Akhirnya ditinggalkan. Begitu ditinggalkan itu benang atuh komitohana Raja Jin. Akhirnya nyin perjanjian menang berangkat tapi anak engke di mana lahir kudu dibawa jeung kudu dingaranan ku anjeun. Mangga nyin perjanjian lamun teu bakal diroha gahala ku kaula. Mangga cek Syekh Mansur langsung berangkat teh ke Banten. Eta ul haju langsung cicing nyana di Koromoy, kemudian mimitina di Koromoy kan cicing teh. Kemudian langsung di ditu di Nukuari dimakan di Cikadueun. Begitu anakna lahir kan dibawa ka ditu. Kita di ngaranan lah ku Syekh Mansur. Saya geus di ngaranan titah cicing.
di mana ia dicicingkeun anak maka ku Syekh Mansur diistikharhan ka Gusti Allah tita cicing di Gunung Karang mantak di Gunung Karang teh aya anak Syekh Mansur jin hehehe wadak tu wadak sabarangan Haji Pendi naik ke Gunung Karang teu datang-datang nya nama kikieuan bae hampir modar nya ye atuh panglima tinggal panglima jadi kudu aya adab-adaban urang da ka Syekh Mansur gura ka Gunung Karang boga khusus hadiah heula teu meunang sambaraha kitulah dongeng Syekh Mansur datang ka ayeuna aya di dinya anak Syekh Mansur di Gunung Karang masyaallah kari panjang ke lamun didongengkeun ke panjangan kudu mayar wali bejakeun eta sok ka dieu terus ka pasantren ka sekong baheula ka dieu ka buya keur ieu terus nah eta mas ngalayat eta putri awewe jadi awewe putra ada teh putri da awewe begitulah cerita Syekh Mansur jadi lain jelema sambarangan sakti mandraguna di pondok ge aya Mansur atuh tatangga jeung si eta itu gitu bae deh ai itu mah jadi jeung raja jin Islam ai ieu mah jeung panglima jurig la ya saura jebutkeun ili akhafullah kabeh ge boga cerita wali mah moal aya tahu kobos Maulana Hasanuddin dina pergaiban lain lalagat sarua bawa atuh itu bae sekelas Mama Busro Karim kresek bae atuh sarua kudu berangkat ka nagara jin kumaha atuh Mama Busro Karim Mama Oco disebutna babaturan Mama Satibi gentur lain lalaga atuh jara geus sarua dibawa ka nagara jin eta lah aya jinna nu dipaehanana Siti Kolbuniah teh ya nu kukula sok didongengkeun boga sejarah sarua lamun di dia di Cilongok ngaran jina Abdul Razzaq besi pajar Abdul Razzaq lain aya Habib di Pekalongan mahabbah jasa ke Abah nu sok kukula dongengkeun teh asa sama mahabbah nyana ngobrol jeung penjaga di ditu di imah itu gede sanggeus nama apa ngobrol bahwa nyana ngobrol jeung penjaga ieu mah saha emang cek Abah penjagaana ieu ngaranna jinna Abdul Razzaq nah ai keur ieu mah teu kadeuleu kuari kadeuleu atuh jin mah nu mulus atuh ieu kitu lah loba kekurangan jin mah nah kuari masih jin Abdul Razzaq teh masih aya deh badak di imah gede mah carang nu kuat keur ieu Abah amanat moal aya nu kuat cenah nyicigan imah ieu mah kudu siap we kakula teh kukula ge dianggap teu kuat kan moal we coba bukti ieu pindah itu pindah eta di naon ge dibikeun imah eta kanu bungsu teu kuat adapun teu kuat da ya macam-macam udah jelas moal kuatin bae nah mata kuari kosong besi aya nu dagang coba-coba neuleuh Abdul Razzaq ya geus teu kudu ka imah itu warajulun tasadaqula barang kapangi jeung Abdul Razzaq ieu kula ge tatadina sieun maksudna buat ieu enggak wujud je kula da ya hampir-hampir lah rajulun tasadaqula lalu gagal sedekah ya rajul bisadaqatin kalawan min sedekah akhbaha maka nyamarkeun ya rajul haing sedekah hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh mala-mala orang-orang apa kiwana ya rajul ing barang kang nganapakakeun apa ka tengen ya rajul seorang manusia sedekah dengan satu sedekah tetapi lain diberita-beritakeun kena nganyaho kajahoan komo dikatelevisikeun berbagai media disamarkeun kasamaranana dikidayahan ku Kangjeng Nabi leungeun katuhu mere kenca teu nyahoun
eta ku samar-samarna mun bahasa urang mah jelema buta keur hees tegah peuting dibikeun ku urang deuk sanunya ho coba yeuh geus saha jelema hees buta tengah peuting diasupkeun ku urang kantongna set 1 juta bae misalna hudangnya nak masyaallah itibana ya tak eta nu gede gajaranana mah Haji Pendi ge pernah bener mun bener kula geus nyaksian lah maksudna aya nu buta peuting dibikeun ku nyana set tah ieu menrek nyana hebat ngan menang dua poe ngomong tuh kula tengah peuting ku kula diasupan mah eta kula hebat da kula teh nah teh sia mah bebe aja goblok atuh ya maka ketok sorangan ya Allah tabasarua jeung tikukur ya tikukur teh nyebut sengaran sorangan tikukur eta rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah dan kaping pitune wong lanang kang zikir ya rajulun Allah khalian halekan sepi fafadat ainah maka milia penatara ya rajul ieu terakhir paling sulit nu tadi ge hese ngan ieu paling hese seorang lelaki atau manusia zikir ka Allah eling ka Allah berbagai ingat sampaikan ka sepi sorangan sampaikan ka ngucur cai matana ku sieun-sieunna ka Allah ieu mah hesena lain nalaga melalui takarrub tadarru tafakkur sehingga ngarasa diri bobolokot ku dosa jeung karasa galakna Allah seakan diri mun teu dihampura bakan dialungkeun ka neraka mana teuing nyerina jeung mana teuing panasna kurucut cai mata etalah nu paling hese sab'atun yuzilluhumullah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyatuhu ta'ala qudsi tiflan tifla dikhusalin kukulla wa buram berkara ahadha tawasala sawjuna khusalin ka'annahu la tawalladu minal balb sabtuhul warahul qudsi kullarna mamakarhul qudsi minal balbi saking hati adawalladu tiflin minal ummi kalamana mamata bocah narima lahir bocah minal ummi saking biang wawatihi lamus yahu intifuk sapo al-walidu bapan Pawakbar maka gede lah tiflu golilan halai setitip iral bulug tekemaring balik wasani lam utawi kang kaping dari ku ana ta'liman ilmi satuhune belajar ilmu lakun lil atfali ku ana ta'limi ku tetekada perang-perang bocah golban ing dalam kaperhe ta'limu ilmi ma'rifat li hadzal tifli abon ta'limu ilmi ma'rifat yaiku belajar ilmu ma'rifat kadue ikilah iki tiflu ayadon maning tiflu teh tiflu ruhul qudsi nu ieu mah li hadzal tifli di awak Quran aya 2 dimensi hiji ruh nu baheula diciptakeun ku Gusti Allah di alam ruh dua jasad nu anyar ayeuna di alam mulki roh diasupkeun ka awak urang nu engke bakal balik deui ka lembur aslina awak urang mah sakadar mampir doang jang mampir di alam mulkiana dunia asalna awak urang diciptakeun tina anasirul arba'ah tanah cai angin seuneu etalah kebutuhan awak jang sapopoe ketika ditinggalkeun ku ruh awak dibawa ke leung dikubur santapan cacing roh urang nu asli bakal balik di ke lembur aslina roh urang disebut ruhil qudsi nu meunang nyokot
tina nur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya urang wauh ka Allah wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi. Moal wauh ka Allah lamun teu diwauhkeun heula ka Kangjeng Nabi. Lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan anu hakiki adalah Ruhul Qudsi, ada dititipkan di lubul qalbi, anu bisa lahir wujudna dengan taubatan nasuh jeung maca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maca la ilaha illallah awalna maka lisan urang nulis lila 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 bilisanihi fil jinan lisan qalbu etat sabada hayatil qalbi. Ketika gesirup qalbu maka zikir cukup di jero qalbu. Di qalbu aya lisanan, aya celian, aya mataan, aya irungan. Boga dedeleuan kolbu, boga dedengian kolbu, boga aambean kolbu, boga lisan kolbu. Didinyalah bakal aya kanikmatan urang ibadah ka Gusti Allah di mana geus datang ka kolbu. Ternyata horenganan di jero kolbu teh aya tiflul ma'an. Ieulah disebut Ruhil Qudsi. Ieu kuari nu mantak dengaranan eta Ruhil Qudsi tiflu nu mantak dengaranan tiflu ieulah sababaraha perkara nu rek dicaritakeun. Jadi aya orokan kolbu teh anakan sarua. Anakna ngaranna Ruhil Qudsi. Tiflu budak. Bagus sekos budak urang mah kitu. Lamun urang boga anak hisi, lamun qalbu boga anak maknawi, sebut tiflul ma'ani. Anak kan bisa diajak ngobrol sebab diurus ku qalbu. Qalbu teh boga anak geus qalbu indungna anakna Ruhil Qudsi tiflu ngaranna. Geus qalbu teh eta teh ngurusan eta dimomoy dirapih-rapih, masya Allah. Jadi orang ieu ngaji ieu mah kudu silulup ka jero. Lain ngaji ilmu politik, lain ngaji ilmu perekonomian, perbudayaan, lain nyaritakeun gunung laut sawah lain. Tetapi ieu mah urang ngaji ieu mah bari peureum. Sok dirage tujukeun ka jero qalbu. Di qalbu teh aya anak eta ngaranna tiflul ma'ani nu etalah nu diurus ku urang. Urang zikir pertama Allah ismu Allah, zikir kedua Allah zat Allah, zikir katilu huwa menyatu jeung Allah. Eta hiji bahasa nu hese dicaritakeun kasompralan bae heula tah mah. Teu meunang urang nyaritakeun kitu di luar ngaji. Mantak ieu mah kudu ngaji kolot, mantak dilalagaankeun. Sebab ieu mah budak kene orok ieu mah ya. Teu beunang hese nyaritakeun lah urang lamun datang ka dieu hese nyaritakeun anak. Hese sebab lawan atuh ieu mah jelema badigul kabeh. Badigul ku wali mah kadeuleuna meureun monyet. Lah anjing lah nu di dieu mah nu di tukang malah. Tuh lamun bae mama betok ku Gusti Allah dibukakeun hijab sehingga jelema kadeuleunan monyet kabeh. Lamun aya ketika aya tamu ti Aceh lempang ka abah ka dieu keur hirup, begitu datang ka Merak dibukakeun hijab nuli jelema teh babi monyet dibukakeun hijab. Urang ge kuari lamun dibukakeun hijab atuh embung ngahiji. Tuh jadi geus walah ti heula bae ngarasa eureun
rarasannya na aing moal salah tah atuh teh jelema mah kumaha rarasanana atuh berjada eta karasa asana aing monyet cek cenah atuh cenah mah lain monyet teh bapak monyet cenah mah tuh kan iyalah lamun urang dibukakeun hijab masyaallah masjid kadeleuna diteplok ku tai deuk kumaha tuh ini kumaha tuh coba ayo suara motor kadengena lain brum 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 tapi kredit mantak motor mobil ku ari mah berat ka hareup berat ka hareup teh mayar berat mondoyot ka hareup oh ka Habib ngeridit Habib tinggal Habib ngeridit mah tuh kitu bae sarua berat ka hareup bae sarua tapi lain Habib ieu mah lain ngeridit deui nya mah mbahna ngeridit itu ngadalilan sorangan itu ngegocek Allah itu sabodoh Allah digocek-gocek ku jaga ya emang Maradona ngagocek ya ilah udah hese ketika orang tafakur kemudian muraqabah kebal dibenturan ku zikir Allah bakal merek asal akur frekuensina mun urang radio nyetelkeunana pas jeung frekuensi nu ku urang dimaksud kemudian batuna bagus radiona bagus didituna ge bagus setelkeun ku urang set akur jeung frekuensina sasadana cekas frekuensina pas jarumna radiona rusak moal sasada ngerebek kuari bagus radiona bagus batuna tapi tepas frekuensina ngerebek sarua bae ngerebek komo radiona rusak batuna geus laas teu akur deui balangkeun banding ke teu belum kalau masuk ingat ka dongeng ieu teh ye aing nyetel radio aing ngabahas radio ingat ka jelema anu tukang ngalempangkeun haji teh naon ngaranna tetap pemimpin haji sok mawaan jamaah gitu ka Mekah pemimpin travel milu pembimbing haji milu nyana ka Mekah pas di Mekah nyana ngabobodo ka jamaah mamawa radio nana eta cak mah wah ieu mah radio Arab jadi ieu mah radio kulantaran meulieun di Mekah tuh cara di dieu bae setel ge setel ngaji Quran setel di azan ngaji juga kan di Mekah mah eta ngaji Quran bahasana Arab bae berita Arab ieu lamun dibawa ka Indonesia ge sarua kieu bae ngaji nama adzan beritana Arab ngaji Quran bener iya tuh asal meulieun di Arab gitu cenah waktu kabeh meuli jamaah 2 kali lipat di hargana anu biasa nangan 100 real kunyana dijual 300 real ya mah pokoknya model bae guys datang ke Indonesia bakal model cek kada teh ieu mah geus kitu bae teh radio waktu dibareuli ku kabehan datang ke Indonesia langsung tetangga-tetanggana kabeh anak-anak incu ieu ka dieu aya radio Arab jekna ieu yo urang setel ieu mah ngan ngaji Quran jeung adzan doang sebab meulina ge di Mekah coba setel ku nyana pas koma irama begitu disetelnya teh begadang tolol di radio Masya Allah disetel deui ka dieu waduh epitamala ya Allah ya Rabbi disetel deui ku ari mah muncul deui Elvi Sukaesi aya deui hidup kembali bersemi Masya Allah hetikus endang ya iya nang jam pandang di sia ya itu jalan marah ke kepala ada goblok gitu isi radio apa ngurusak tolol ya jadi nyana tadi bobodo ku kepala haji tan mantap kepala haji mah salilana ngabobodo jamaah
ke radio aing jadi ieu dibobodo ku pemimpin haji tolol orang geus tetangga Indonesia mah dangdut melulu. Eta sih nu bodoh itu apa nyana sih? Kau kabehan eta barodo. Teh, nya. Iyalah. Ieu kalbu di jero kalbu teh dilub ngaranna. Eta bakal anakan tiflul ma'ani bisa ngobrol jeung hate teh bisa ngobrol etalah anu osok hiber nyana jelema mah aya di imah tapi etana bisa hiber ka Banten bisa hiber ka ditu ka mana ka Cirebon bisa hiber ka Bagdad jelema mah aya bae di dieu nu mantak teu kebal we nya maju datang ka ye naon kitu ngar ka keluargana tah mau korma ti mana ye ulah loba omong orangnya nama tas di ditu mantas di ditu tas di mana di mall eta hese kaos kitu teh hese lamun Abu nyaritakeun tas perang di Irak deuk kumaha coba lamun Habib Lutfi nyaritakeun mantas di Jabal Qop deuk kumaha coba deuk kumaha coba urang percaya teu percaya oh eta teh kos kitu haji bisa ngawujud eta teh lain sakadar etana tapi bisa ngarupa jadi dua kan berarti jadi dua Bung Karno bisa jadi tilu di Tanah Abang aya di Digul aya di imahna aya deuk kumaha coba nu asli nu mana nu batak cek mama benda kerep mah cek mama benda kerep Bung Karno mah lain manusia cek jadad mah lantaran di mana asup ka leuweung jadi maung ngobrol jeung maung mimitina mah kunyana dihina horenganan berarti sakti Bung Karno teh asup ka leuweung bisa ngobrol jeung maung kebal-kebal bisa ngahiji jeung maung berarti lain sambarangan Haji Pendi ge ka leuweung digege langsung bisa jadi beuteung jadi santapan beuteung eta ge sakti keneh kos kitu ge sakti maungna nu sakti atuh nya mah emang kos kitu sedang mah santapan maung mah tah ieu bisa urang gaji kos di alam mana gitulah Tuan Abdul Qadir dari takdir nah diwarawin tuflatan li khisalin ahaduha kahiji annahu yatawalladu minal qalbi bahwa eta ruhul qudsi teh keluar lahir tina hate kata waludit tifli minal percis kos seorang bayi lahir tirahim indungna borosot wirabbihil walid diurus ku bapakna payak buru gede kolilan setik diurus ilal bulug tepikeun ka balik budak lahir diurus disusuan gus gede datang ka balik mimiti terus ea-eaan terus bisa nangku bisa ngorandang oleng lompatnya naik motor tuh kaditu dah hayang naik nu eta Masya Allah kari iyalah budak itu tiplu nah kedua anna ta'limal ilmi yakunu lil atfal belajar ilmu teh ieu adalah jang budak mimiti dipelajari ieu naon alif ieu naon ba ieu ta balik deui atau dihijikeun abatasa jahaho darajoda sasaso terus datang ka dotodo agofako kalamana wahia tau haya aku bahasa haya tuh wah ya Allah tadi itu disambungkan alif patah alif kasrai alif doa u a i u Jakartaan kok situ tah alif patah alif jri alif su a i u oh alif doa u dah di urang mah alif jabra alif jri alif parsu a i u atuh sarua bae kitu-kitu keneh
mulai set langsung ngahiji bisa lah maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. 5 juta. aduh Gusti Allah lu agung. Nah, belajar tek budak latanglah bisa orok dipelajari goliban kitu kene talim ilmil marifat li hadza tifli aidon dipagahan ilmu marifat ieu tiflul maani hadza tiflu aidon deui sarua lantaran kakadak lahir dipelajari lah ilmu marifat kuari geus mempelajari ilmu rasa. Ilmu marifat ilmu rasa karasa. Urang kuari lamun nyaritakeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lisan doang. Hartikeun asyhadu abdi nyaksian abdi ngayakinkeun sungut doang. Allah ilaha illallah sa'nyana kalakuan bahwa teu aya pangeran wajib disembah angin Allah. Wa asyhadu abdi nyaksian bahwa anna Muhammadan sa'nyana kanjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah. Nyaksian teh kapan kudu pernah neuleuh atawa ngadenge atawa karasa. Bahasa nyaksian irama jadi saksi. Saksi di mana sia? Bahwa Allah teh pangeran. Ira sia kasaksianana. Oh abdi nyaksian teh melalui ilmu tauhid. Kumaha? Ilmu tauhid teh bahwa Allah teh wujud hartina aya. Gimana deui? Nu mantak Allah aya lantaran aya dadamelanana percis. Di mana-mana aya ka ambe ka irung pasti nu aya ngaluarkeunna. Hitut berarti. Aya tapak kebo berarti aya lah kebona. Ieu ge aya langit aya bumi berarti aya nu ngadamelna. Masa Allah. Ay Allah teh Rabbul Alamin. Arti Rabbul Alamin nu ngurus. Maksudna Rabb nu ngurus teh kumaha? Nu ngurus teh hirup jeung paena Allah. Ayo anu nyehatkeun anu ngageringkeun Allah. Ayo anu nyugikeun nu nyusahkeun Allah. Bener sia, bener. Ketika sia dibere perusahaan, haju ieu usaha sia rugi kumaha sia? Kumaha ya kadukun siapa cenah nyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berarti Allah tafa'alul lima yurid ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun berarti kabeh ge meunang Gusti Allah sia lempang nang Allah sia diuk nang Allah sia usaha nang Allah sia teu usaha nang Allah sia untung nang Allah sia rugi nang Allah kunaon tuh begitu sia rugi ceurik encan karasa syahadatna encan karasa syahadat begitu bae kabeh ge berarti sia syahadat sia bohong bohong ge cak ahli ma'rifat ai cak syariat mah cukup awal wajibun alal insan ma'rifatul ilah bistiqan atau cukup sakitu ge cek Ibnu Ruslan awal wajibun tang awal kewajiban alal insan ka manusia ma'rifatul ilah nganyahokeun pangeran bistiqan melalui dalil atau cukup sakitu ge cek wajib dia cek macam mana sa pangeran Allah itu cukup dah sakitu naon dalilna sia beres pan sia ka aing atuh sia dadamelan Allah coba ulah ka aing atuh hayo sa pangeran si Haji Pedi Allah naon dalilna eta kotok beres pan ka teh kotok atuh tatawe kotok ka dadamelan Allah beres geus aing mah puyeng jeung sia geus lah geus sebodo sia bae yeuh atuh aing teh cek geus tah eta teh bener kos kitu teh encan make mantek al-alam hadisun li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun tuju al-alam hadis beres kan goreng di dalil deui coba hadisna alam teh kos kumaha taghayyurna alam teh kos kumaha terus di dalilan deui
beres lah make ilmu mantek eta teh ilmu janguatan tauhid tambah ku urang ku alat makulat beres nyaritakeun johar jeung arod Allah mah lain johar lain arod eta teh janguatan ka Allah bahwa ieu alam mah moal kaluar ti johar jeung arod ai johar mah mako ma binafsi ai arod mako ma bijairi tinggal arod ka bagi atuh moal mah sakintal ngajegos kitu emang ngaji hayang di mingguan doang tual beres ngaji di mingguan doang kos kitu kudu mondokna ka pasantren lain ulah ke kampung pondok ka pasantren tuh nah kuari bagus lain eta urusanana eta mah jang kelas urang kelas syariat kuari mah kelas thariqah aya ilmuna supaya berhakikat ilah ta'limu ilmil ma'rifat budak nu kaluar tina qalbu disebut tiflul ma'ani eta teh ruhil qudsi disebut lamun geus dewasa pagahan ilmu ma'rifat aya ilmuna ma'rifat teh supaya karasa tek kumaha ieu mujahadah kumaha ieu muraqabah kumaha ieu muhasabah kumaha ieu tafakur kumaha ieu zikir dituntun ku guruna supaya lepas tina kahinaan salila urang bergelut bergelimang urang teh silut ngojay lupa dinu hina hida bae kamuliaan jelema kudu kaluar tinu hina ketika jelema teh hiji jeung hina bae satungtung di jero hate aya nu hinaan dunia moal dimuliakeun ku Gusti Allah satungtung di jero hatena aya duniaan moal mulia kajen ku kumaha ge jago cenah ngajina talar Quran enahan di Borgol menteri teh aya nu talar Quran di Bogor di Borgol bupati Bogor teh kiai sakarang ngaranna tuh batur sia kan Bupati Asih eta teh kan kiai santri hebat gajina di Borgol menteri agama di Borgol ari eta teh agil teh lain leutik-leutik ilmu talar Quran ku ari keur nalal Bukhari ku ari keur nalal Bukhari teh agil munawar lain lalagaan nya mah lamun urang hayang ngadatangkeun qori internasional geus datang ka agil ditelepon ku nya mah nyana eta teh anu ngagerakeun hayang Syekh Romdon hayang sababari melalui agil jago jasa ngajina urut di Borgol sarua bae Masya Allah nah zahir bakos gitu tetapi ieu mah pagahan ilmu ma'rifat kudu lepas tina kahinaan ulah aya poswan di jero hate ulah aya kijang di jero hate ulah aya baby ben ulah aya Lexus ulah aya Sarwiti di jero hate ulah aya ieu bapan bareng jadi kiai nambah pamajikan alhamdulillah cenah keur ieu mah abdi hiji ayeuna tos 4 lingsem salah atuh henteu eta bersyariat ngaranna ketika nyana berhakikat moal wani kecuali geus datang geus usul mah bebas deui kok bisa kos gitulah cerita dah heulanan keur di perjalanan mah moal daek tak ieu nu hese ge mempertahankeun ketika perjalanan sapar ieu nek keur suluk encan usul ka Allah gangguan ti sisi ti gigir masyaallah karim engke jelema anu ka Allah mah aya nu ngondang kumaha tah niatna ketika aya nu ngondang engke diondang ku nagara kumaha tah niatna ketika diondang ku nagara engke loba permintaan di keluarga kumaha tanyana cara menyikapina supaya benar-benar dekat Allah lantarannya lepas tidak dunia selalu lillah tamana lempang lillah timbullah didinya anakan kolbu jadi urang sorangan bisa ngobrol teh jeung eta tah kolbu teh ngurus bisa ngobrol kolbu teh bisa ngobrol jeung eta tah jadi nya nama sorangan teh indah
sebab babaturanana Quran, babaturanana tafsir. Di samping babaturan Quran jeung tafsir, nyana bisa ngobrol jeung si eta. Ngobrol. Pantak sorangan teh indah kieu bade jero kamar. Ngalamun, lain ngalamun tafakur. Insyaallah mun kawin deui mantep. Ji amin. Wah, bloon ibu budak ge. Dasar panglima. Iya, mobil lah mudah-mudahan aya geura anggeus kreditanana. Aduh, usaha hayang kabeli deui geus 1 2 gitu loh. Eta mah makin jauh ke Allah. Ai tapakur teh tapakuran nu hina Gusti, kunaon abdi teh cinta dunia. Urang teh tapakur teh 4 perkara. Napakuran keindahan alam, napakuran kitu kanikmatan, napakuran dunia bahwa dunia hina, napakuran bahwa paeh teh deukeut jeung urang. Nah, nuantak napakuran dunia. Ya Allah ya Rabb, dunia teh di Gusti, di Quran Gusti nyaritakeun bahwa dunia teh hina Gusti. Bahkan Kangjeng nyaritakeun dunia teh bahrun amiq qad gharaqna sum katsir. Tapi kunaon abdi cinta jasa kana dunia sehingga ku abdi diciptakeun deui usaha teh abdi kejaranana dunia Gusti. Hayang meuli anu berarti salila eta patu terus bae abdi teh aya dina kahinaan Gusti. Bere Gusti abdi ilmu maripat. Cintakeun heula diri abdi ka jelema nu miskin, cintakeun heula abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti. Meme abdi cinta ka Gusti, cintakeun Gusti, diri abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbu may yuhibbuk. Eta ti Kangjeng Nabi. Bere abdi Gusti cinta ka Gusti, atawa abdi cinta ka jelema nu cinta ka Gusti, atawa cinta ka jelema nu cinta ka Gusti, berantai terus. Kitu bae. Bere abdi cintakeun ka jelema nu cintakan nu cinta ka Gusti, engke ge datang ka Gusti. Atuh urang mah ngadoana lain kitu sih. Ya Allah ya Rabbi, kamari bupati datang, mudah-mudahan deh bere datang deui. Kabari merenangan sabaraha kamari teh? Sabaraha Pak? Eta sabaraha? Merena mana? Supaya nambah deui Gusti, waduh tuh. Nomor teleponna supaya dibikeun ka abdi, goblok tuh kiai. Ngajauhan ka Allah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi kamari teh undangan kemudian diberena dengan 3 juta hayang mah 10 juta Gusti. Eta mah Habib tolol nu kos kitu mah. Kiai tolol. Ya Allah ya Rabbi. Aya deui nu kieu tah mah deres tah bari nyana nu ngajina. Ieu mah lain ngan milu doang Gusti. Tolol amat. Abdi teu kabagian berkat. Goblok teu coba. Ngan milu doang hayang berkat pan eta mah oplok. Atuh aya jelema ge. Lepaskeun. Kuduna mah kieu, Kiai. Abdi pan ngan milu doang jeung Kiai aja abdi dibere berkat tah jang Kiai bae. Abdi mah teu hayang. Bener ya? Geus uang geus abdi teu hayang lah geus pokona karena Allah bae. Aya atuh aya kos kitu mah horenganan nu Kiai dicokot ku nyana. Ojol burung tolol kan. Nu Kiai mah gede. Jadi jangan kos bener teh, ieu bajang kiai, abdi teh hayang jangan nama Islam, ikhlas bae. Geus urang mah bener horengan nu urang dibawa ku nyana ka ditu. Nah, ieu keur carita ilmu marifat hese. Kudu kumaha? Kudu dituntun. Henteu bisa teh dituntun. Kudu dituntun heula lalaunan, saya maca shalawat teh nya. Sakean coba kuateun teu. Kuateun teu. Pan ke nu mere taufik mah Allah, nu mere daek nu mere kuat kan Allah. Guru mah nungtun doang. Kulantaran ditungtun teu kuat, mun cara kebo mah ngahaki bae. Nah, ieu kan kudu lempengkeun nafsuna. Nah, ieu ge sarua lalaunan oh ieu budak geus kuateun ieu. Bangunna lazateun ieu. Nah, dibere. Coba tuturkeun mama hudang ti penting. Setiap jam 2 hudang, setiap 2 hudang, setiap jam 2 hudang. Woi dayekeun coba mandi terus dipandian abe bersih zahir batin bangunna teu kuat gejeburkeun ka sumur beres wassalam. Ji atuh ku mah gitu moal bisa ilmu marifat mah menta wiridan jauh jeung guru moal bisa sadunya moal bisa emang bisa ku kitu teu bisa. Jadi di deuleu heula
nyana teh ieu teh guguli bedanana guguli bedan atuh ilmu nama babari tah ieu baca teh baca bisa henteu bacana guguli bedana heula eta teh dalam rangka dituntun jadi jangan sakudu fotokopi ieu wirid ieu sakieu bel atuh malu padi mah usul ka Allah mantak engke dicoba ieu kan oh sia leumpang ka anu ulah make sendalnya geus sia ulah dahar balik deui ka dieu eta teh dalam rangka percobaan nafsuna datang ka mana tut aya nu teu kitu aya nu kudu kitu tergantung jelema-jelemana hanya guru mursyid lah nu ngatur sebab nafsu nu aya di muridna hanya guru mursyid nu nyahoun ieu mah kudu dikeukeun hanya rancangan-rancangan gitu hanya guru nu bisa iyalah ta'limu ilmil ma'rifat li hadza tifli setelah lahir gurukan ilmu ma'rifat abe engke gede jeneng wusul ilallah asal wallahu a'lam bissawab.